Pasir Batang. Anu girang nyaeta pas Prabu Ageung Tapa Prameswarina Nitiswari. Boga anak 7 awewe hungkul. Ngaranna Purbararang, Purba Endah, Dewata, Purbakancana, Purbamanik, Purbaleuwih jeung anu bungsu Purbasari anu panggeulisna. Kulantaran geus kolot, Prabu Ageung Tapa ngarasa geus meujeuhna ngacapkeun kaluangahan sarta diteruskeun ku salangsuarna anakna. Terus bae Prabu Ageung Tapa teh ngumpulkeun anak-anakna pikeun nyerenkeun kalanguhanna. Anu kapilih pikeun gaganti anjeunna teh nyaeta Purbasari, anakna anu bungsu. Purbararang salaku anak panggedena ngarasa kalengkahan ku nu jadi adi. Manehna ngarasa teu ngeunah. Basa Prabu Ageung Tapa katut Prameswarina geus ninggalkeun nagara. Purbararang nganyakeun rupa-rupa reka perdaya anu pikeun ngarebut kalungahan ti Purbasari. Alesan manehna ngarasa leuwih boga hak jadi ratu tibatan Purbasari. Lantaran manehna anak panggedena. Ku reka perdaya Purbararang teh aya akhirna Purbasari disingkirkeun ti nagara. Titita nyingko di Gunung Cupo di leuweung anu hara-haraeun tur jauh kaditu ka dieu. Tempatna di saung hatep injuk sajalon. Handapna palupu sabebek sarta samemehna diborehan kaler nahun. Papakeanana kuno rarombeng. Sunan Ambu di Kahyangan boga anak lalaki kasep taya padana ngaranna Guru Minda. Hiji penting Guru Minda ngimpi boga bebene nu sarupa jeung Sunan Ambu. Nepi ka hiji waktu Guru Minda maling-maling netep rarayana Sunan Ambu. Sunan Ambu nyahueun antukna Guru Minda ditita turun ka Buana Pancatengah pikeun neangan pidoana anu sarua jeung Sunan Ambu. Tapi samemehna kudu saling rupa heula jeung jadi lutung serta dingaranan Lutung Kasarung. Saenggeus dibere pituduh perjalanan Guru Minda nu geus jadi lutung turun ka Buana Pancatengah gubrag di nagara Pasir Batang anu garing. Dina hiji poe Purbararang nitah ngalalutung ka Aki Panyumpit. Kudu meunang, lamun teu meunang Aki Panyumpit bari situnggal jangji. Aki Panyumpit moro lutung ka leuweung. Ngan aya nu aneh. Basa moro ti isuk-isuk nepi ka sore bet teu meunang lutung hiji-hijiatan. Tong boroning meunang. Manggihan oge henteu. Padahal biasa namah lutung teh loba tinggaruyang. Aki Panyumpit kacidap pisan bingungna. Keur kitu bet ujug-ujug aya lutung hiji keur tigurayang dina tangkal. Aki Panyumpit roas pacampur jeung atah lantaran mun meunang eta lutung moal tulus ditugel jagana tea. Bari jeung ngadegdeg ku Aki Panyumpit disumpitan, tapi teu daek wae beunang sabab lutung teh teu bisa nyicet jeung ngelok siga manusa. Aki Panyumpit nuguh kaget manggihan lutung nu tapis ningkahan paser. Leuwih kaget deui saeungeus ngadenge lutung teh bisa ngomong. Tetela eta teh Lutung Kasarung tea. Lutung Kasarung menta dibawa ku Aki Panyumpit sarta dipasrahkeun ku Purbararang di karaton. Ceritana Lutung Kasarung teh geus aya di karaton. Basa rek dipencit kacidal ninghasna lulumpatan ngaruksak barang-barang nu aya di karaton. Antukna Purbararang nitah lengser angkan mawa lutung ka Gunung Cupu. Pikeun maturan Purbasari. Cocoba jeung dodoja ka Purbasari ku reka perdaya Purbararang kacida loba hesena. Mimiti Purbasari ditah mendet marawakan leuwih sipatuhan dina waktu sapeuting. Purbasari lantaran meunang pitulung ti Sunan Ambu ngaliwatan lutung bisa ngalaksanakeun panitah Purbararang. Ku
Kulantaran kosoran terus Purbasari diajak paalus-alus ngahuma. Purbasari di ngahuma di tangga hanggar sarta ngan dibere pakarang kujang bunting. Tapi hasilna huma Purbasari leuwih alus batan hurma Purbararang. Purbararang teu sugemak ku ngahadoja sakitu. Purbasarang tuluy diajak paalus-alus ninun. Tetela deui bae hasilna leuwih alus beunang Purbasari. Terus diajak pagelis-gelis Purbasari anger anu meunang. Akhirna nya diajak pakasep-kasep ka Bogoh. Lebah teu Purbasari bingung sabab ka Bogoh Purbararang teh sinatria gandang anu janengana Indrajaya. Ari ka Bogoh Purbasari apan lutung. Kusabab dianggap eleh tea, nya Purbasari kudu nyandangkeun hukuman kudu ditegak janji. Tapi barang Purbasari tunggal pisan torojol aya satria gagah. Leuwih kasep jeung gandang tibatan Indrajaya nyamperkeun sarta ngaku-ngaku ka Bogoh Purbasari. Eta satria teh tayalin ti lutung kasarung anu geus salin rupa jadi guru minda. Nenjo kaayaan kitu Indrajaya panas terus rarajan guru minda dergelut. Indrajaya eleh jayaten ku eta satria gagah tea. Akhirna Purbasari jeung jadi ratu di nagara Pasir Batang anu girang dibarengan ku salakina. Di ari dulur-dulurna dijadikeun pembantu-pembantuna. Iwal Purba leuwih pangais bungkusu anu sok nulungan Purbasari upama keur dikakaya ku dulur-dulurna nu sejen.